tepang deui sareng sim kuring mastapun Melanie Putri Jarot. Pamirsa, dina danget ayeuna sim kuring baris nyarengan pamirsa dina acara Warabiri, Warta Sunda, Warta Kriwari, edisi dinten Senin kaping 13 bulan April 2026. Balukar Drainas, Cayan kurang hadir. Jalan Raya Kopo Soreang penahna di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, laruksak. Ilaharna, nalika hujan rajang eta lelewek teh kakeueum cai, turtaruntah. Jalan Raya Kopo Soreang penahna di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, laruksak. Alatan limpasna cai Drainas. Saban hujan rajang, cai tina Drainas di eta daerah remen limpas tepi ka paimahan warga. Samalah, tepi ka ngablokarkeun bagian aspal jalana lalepasan. Liam kitu, runtah anu kabawa ku caah remen ngagugulung di trotoar jalan. Cek salasa urang anu ngagunakeun jalan, tole nembrakeun dirina ngarasa kaganggu alatan jalana ruksak. Serta eta runtah anu ngagugulung teh nyuniangkeun bau anu nyenyak nalika ngalar ka eta jalan. Ku kituna, dirina mihareup eta pasukalan jadi puseur paniteunan pamarentah. Sangkan jalan moal tepi ka laruksak deui keur nyinglar kacilakaan. Pemirsa, warta dinten ayeuna dikecapkeun dugi dieu sim kuringkeun Melanie Putri Jarot kawakilan kelas 11K. Sejak amit mundur, amit mumpul, bobo sapanon caang sapakan, hapunten samudaya kalupatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.